Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat-sahabatku di mana Anda berada, mudah-mudahan kalian dikasih kesehatan dan panjang. Amin. Jangan lupa tonton terus video kami Tim Bodoran Official. Jangan lupa juga subscribe-nya, jangan lupa juga like dan komennya. Oke. Lah, aing daripada diuk bae di diuf pegawean, mending melatok kebon aing nu baru tuh ya, nu kamari karak nang meuli. Soalnya can diplatok ya, anyar masalahnya. Kebon anyar ya soalnya kudu diplatok mata aing nu melatok teh heula teh lah. Mata keburu ku batur setelah platok heula ku aing lah. Mana teh kemari teh batas teh. Iya itu salahnya ya, batasnya ya, kebun baru ya. Setelah yang diplatok kau langsung lah, salah mah iya ya batasnya ya. Kemarin teh ya menang ngukur soal platok lah kau yang mata keburu. Iya gini. Guys, belah di itu nah ya, kebelah dia deh setik ya. Nah, guys di dia melatoknya ya. Nah. Platok beres kan ya. Coba nak cerita. Dia yang hayang milu megawe jeung aing. Bener cerita. Oh. Bener kan? Milu moal megawe jeung aing. Kemana? Atuh urusan kebon. Udah hektar gitu kebon nak? Ngeladag kebon aing mah. Coba batur ge pada hayang kan aing. Hayu bae urang aing ya. Ngilu bae penting ada hasilan bae. Kan ku aing nek dijual kebona. Kuna doakeun aing. Aing kawin deui aing. bisa geus kawin kan. Ih, aing wayo. Emang aya nu da geus aya nu daekeun. Dia mah disangkan aing teu laku kitu. Emang pemajikanna kurang hiji doang. Lain kurang. Aing mah bogoh ka jelema deui kitu tah goles jelemana. Saha di Herang. Rumahna teh ya Aya orang ieu, orang Cilebak. saharana Geus dia mah moal bere nyaho ka aing bisi bogoheun dia mah. Ku aing kebon nek dijual. Jeung modal kawin. Aing mah daripada pakai main, pakai mabok mendingan lu kawin aing mah. Bener teu? Oke. Wih. Suranan ieu. Dong aing nu melatok ieu. Wih. Coba. Itu doang nama tuh. Kebon aing nek dijual ku aing. Ai. Coba jangkeun. Ura ku aing. Maksudna naon ieu? Ai. Main platok bae tegal batur. Ai. Woi, Bang. Kebon saya dia. Main platok beta. Atuh ieu mah kebon aing mang nu baru karak nang meuli kemari. Kebon nu mana dia? Atuh ieu pan ieu tah batasna ge baru ieu kemari karak ieu doang mah. Sawah. Aing tiba lagi bapak kalau aing mah tah tanggal tangkil batasna ge lain eta. Sebodoh teuing kami mau tidak mau nu penting geus platok ku kami. Sebodoh teuing mang kami geus platok. Jawara dia jeung aing. Atuh kami ge boga ring nek ngete juara mah. Gelutkeun jeung jawara aing. Atuh teu sieun mang juara kami geus sarua bae. Teu ada juara dia jeung aing. Atuh aing mah teu sieun aing ge boga juara mah. Dia aing mau juara aing mah dia bisa ngejurus. Atuh kamu di juara kami mah juara kampung. Yang loncat bisa tuh. Maung juara kami mah. Kadak maung aing ngomong biskuit. Macan kami mah. Acan tenang aing mah aya ocan. Geus dijadukeun mah hayu. Atuh aing sih. Atuh lah tenang melatok kami eta. Bebakalan mamang ieu. Sia. Koyon. Sieun aing nek nyelukan juara aing ieu. Celuk si koyon. Geus aing nek nyelukan juara aing ieu. Sieun aing geus sarua bae. Gitu dia. Awas dah ku aing tungguan di dieu nya. Gitu neangkeun aing mah. Ulah dia gitu dia. Bakalan eta budak. Lemak gitu nya. Mangsa pisan. Mantap. Mantap. Mana tongkat aing ya? Lemak katanya. Jurusku sudah sempurna. Mantap.
Geus heubeul kan ngakan darah manusia. Sekarang Weh, kebeneran pandak di dia. ayo naon emang neangan? Oh, orang muter-muter neangan iya. Ya, orang pos tapa, orang semakin kuat. Ayo naon? Di ditu anu ribut, Bos. Di mana? Di ditu, Di mana? di ditu anu ribut, Bos Ibo. Udah lama belum makan darah manusia. Ayo, di mana? Di ditu hayu, Di sana. Oh, Ayo. bulan. Lu bakal jelema tadi boleh nek ngadu juara mah jeung aing. Lu aing teh boga juara bae. Telepon ku aing juara aing ieu ka dieu ku aing diadukeun sekalian lah. Setor doang. Gue ke tanah aing buat aku bae. Setelah aing telepon juara aing ya. Telepon ku aing ngelunjak jelema tadi tah. Ngajak ngadu juara. Sangka nama aing teh boga meureun juara. Telepon ku aing. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Ayo nelpon. Halo, ayo naon Kang? Ayo jelema so jago ngajak ngadu juara. Atuh orang kan boga akang. Kesin orang mah. Woi, macem-macem. Jelema mana teh, jawara mana teh? Macem-macem amat. Ngajak aju teh jaten tah. Ayo. Di mana ku ari dia na? Juara Cilebak ngomong nama. Jangan ngomong nama geus bisa ieu segala hayang ngakan darah jelema, darah naon segala. Atuh hari sekirana ieu orang diadukeun bae jeung akang lah. Nek mall Kang. Woi, sawan out aing dayana. Ngakan darah jelema. Geus aya jadikeun aing geus sebel ieu ngakan daging jelema ieu. Tan doang jawara telepat. Eta menjuara kemarin sore ulah sieun. Hayo, tayangkeun ku ari keneh. Di mana ku ari? Ayo. Urang di saung ieu. Geus gede bae akangna. Oh, geus aing ku ari ke dinya yo. Beneran aing geus sebel ngakan daging jelema. Kang, Wait, mana mana Kang? Di belah ditu tadi gitu. Aing boga jus ieu yo, hah? Oh, Ayo tayangkeun aing ayo. aing gitu sieun cek aing teh. Ayo geus ayo. Angkana mah nek ngadu Beneran aing yo. Ngakan daging jelema. Mana jelema ayo? belah ditu ayo, ayo, urang tangkeun. Kemana ya anak buah aing? Heubeul amat nyangan jelema doang kitu BG. Bisa teh sih sebenarnya. Teu nyaho aing keur doang kieu, taneuh aing anu rebut bangsat. Awas ku aing, diadukeun ku aing. Aing nyahona aing mah lunjak jelema tah. Aing lamun bisa gelut ku aing ngan aing sieun. Maka eta aing eta juara. Diadukeun jeung ku aing mah. Yo bos, benang. Ayo jelema yo. Mana? Ah, akang koyot dah. Wih. Halo. Di mana? Is di mana ya? Pos tapa aku tadi. Bagus. Pos nguatkeun jiwa dan raga. Ayo naon? Daek nu teu mantuan orang. Mantuan kumaha maksud? Taneuh orang anu nyokot di batasna kasupan taneuh orang. Cok. Wayana hayang adu juara cenah ngomongna. Wah, nente. Wani jasa. Menta seberapa bege ku kami dibere. Jelema mana nu bakal nyalehkeun apa orang silep. Di mana kemarin? Ada di tuh di lokasi. Di tengah. Oh, ngan itu mah juarana hebat, bisa silat itu. Tinggalnya. Tinggal jurus abah ya. Geura aing hayu lo. Iya abah tadi. Ulangi sengin aing. Siap. Hei! Mental anak buah kan cana naon? Wih, kagah. Asli bos. Kagah ieu mah. Geus ayo. Ayo geus. Ayo guys, ayo. Anter. Ayo gede. Ayo. Ayo. Benang ku jawara. Pastilah. Aku kan orangnya. Ulangi senisimkeun. Mantap. Kek. Kemana ieu jelema ieu? Ngomong Mana, tadi di dieu cenah. Iya tuh. lagi bos. Sieun nih ya. Kuat ya. Wih. Nantang madang mau nya ieu. Tapi itu doang melumpang tuh. Mana? Tuh. Itu doang juara aja. Duaan tuh. Wah, itu tuh Kang juara. Mana jelema mana? Itu tuh. Udah kemari sore nek lawan aing. Oh, beramat ya.
Cieun tah. Ih, sanu sieun. Atuh teu sieun aing mah. Mana juara dia? Atuh aya di buri tah. Mana? Atuh ya, Kang. Mana juara dia? Iya aya. Nah, maju. Mana jelema? Nu gitu disebut juara modal tato doang. Dia selalu ngomong aja mah. Nek ngademol. Iya atuh hayu. Ready pokoknya belajar mah. Siap tak? Siap. Siap kan itu? Siap ya sakulam. Ayo geus gara tah. Ajian si logo nomor saketi. Ajian kuri hom mere kaise kare mere kachka. Mere hege home. Sasi kure mah hamre kene. Muri. Capai euy naik lu. Geus capek. Capek ku lagi. Kumaha kuari? Gunting batu kertas. Gas. Menang aing. Aing eleh. Aing memang kuat. Aing menang. Oh, aing eleh. Hiji syaratnya. Emang orang mah pada kuat. Berarti orang seriun menang. Udah lama saya tidak makan. Oh, Sama. Sekarang gimana? Wari orang serahkan ke bos. Oke. Kumaha bos ndekna. Urang mah urang semedi deui. Aing tetap can anggus. Aing ge keur meujeuhna narik halilintar. Aja Kang kumakang ieu, geus pada nyerah kabeh. Wih, jing pada seruak kuatna ya. Oh, kumaha ieu? Geusnya, ari kitu mah urang mentah hampura bae emang tanah si bos kecokot ke urang. Oh, emang nagelain di dinya patok maka di ditu matan Emang kami belah ngotot. ditu, ku urang kecokot ceeutik. Geus pindahkeun bae ayo. Ayo, guys. Ayo, pindahkeun. Jangan du juara urang pada kuatna juarana ya lah.